Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan taqtali biha babadi doa taisir wa tabluqa biha an babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Amin. Dulu berang sedaya, mudah-mudahan berang sedaya keing penang kayuan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan kurang, dicukupkan segala kebutuhan kurang. Amin. Dina dinten ieu sim kuring bade ngaijajahkeun hiji amalan anu disebut teh hijib syaiton lagi. Hijib syaiton ieu kaluaran ti Imam Syekh Abil Hasan Sadzili. Jadi ieu itu sarua jeung nu batur apa lagi beda ieu lagi. Jadi ieu mah leuwih komplit tibatan anu saware. Ari hasiat teh kagunaanna pikeun istilahna ngaraksa diri. Dina istilahna guna-guna. Seperti teluh, tenung, sihir eta baru lapi, eta baru lapi. Aju deui istilahna bisa pikeun nulungan batur, baru lapi beusi aya istilahna dulu urang anu pakenaan ku istilahna teluh, tenung, sihir jeung sabangsana guna-guna. Jadi bisa ngeluarkeun jin tina awak batur. Seperti anu kasurupan, anu kumaha bae pokona mah. Anu bangsa lembut-lembut baru lapi. Jeung ieu hijib syaiton ieu bisa ngaraksa diri tina istilahna dohir. Senjata dohir. Seperti alat-alat perang. Kami kurang diceritakan seperti golok, bermacam-macam sejenisna lah. Pokona khusus alat-alat perang lah menurutnya. Hijib syaiton ieu jadi beda jeung saware. Benar. Sareng deui ieu hijib syaiton ieu bisa urang narik hiji di setiap tempat abadu lapi. Namun aya izin Allah tapi nya. Di setiap tempat abadu lapi. Jadi ieu bisa cepat urang bisa nyata kayaan kadinya. Abadu lapi ieu mah jadi beda deui ieu hijib syaiton jeung anu saware. Naon margina pan urang ngaran-ngaran ai manusia mah urang lain guru lain ijajahan. Jadi moal sarua kitu abadu lapinya. Jadi kan dulu sim kuring, bok bae dulu sim kuring hoyong istilahna galiwat hijib syaiton anu kumplit jatana ieu nyatana mangga dipersilakeun sim kuring lillahi ta'ala pikeun diamalkeunana ya pikeun ngajaga diri urang sareng urang tulungan kasasama kadinya. Yuk urang bacakeun ayeuna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Amin 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 amin. Mal amru wa ja'alna syufa alaina la yumsarun. Ha mim ain sin qaf ha mim ain sin qaf ha mim ain sin qaf. Himayat kuna mimman khafu kama min mafiatina qalidatin galabat fiatan kasiratan biiznillah nas'aluka bihaqi wal qadja al haqu wajha qala batilu inal batila kana jahukon qala Musa maji'atum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslih amal mufsidin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Qahar ya Qahar ya Qahar ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ya mujibah da'awati wa ya fatiha wa ja'ini la karamati wa ya malika wa ijil alamina wa ya malika yaumidin ihdina siratal mustaqim wa qi hajati wa hajatal muslimin waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bipadika amang siwaka. Amin. Warjukni rizqan wasi'an kasiran halalan. Amin. Allahu yarzuqu may yasha'u min ghairi hisab. Allahu yarzuqu may yasha'u min quwwati badanikum min hasin wa risasin wa sayfin wa bundukin wa alati harbin wa sihrin wa ghairiha min kulli sarin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma jubni min jami asnafil jinni wa syaitani wa anwa'ihima wa min syarri auladi adama wa banati hawa'a wa kulli mayuriduni bisu'i bihaqqi ismil Allah karim. Wallahu la musta'anu la tahab wa la tahjan innallaha ma'ana wa
wa innaka minal aminin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Amin. Wallahu khairu hafidu wa huwa arhamar rahimin. Amin. Wallahu miwarahimu isun balhuwa Qur'anul majidun tilawin mahfud. Allahumma antu salli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa salamat tasliman katsira. Amin. Tah dulur-dulur bacaan anak sakitu diamalkeunana setiap mantos sholat maghrib 3 kali, mohon abadul api, mantos sholat subuh 3 kali, mudah-mudahan istilahna urang dikabul kuno kawasa, Gusti Allah nyatanya. Amin. Jadikan dulu simpuring, mangga diamalkeun simpuring lillahi ta'ala, nyata ieu hiji seton kalubaran ti Syekh Abu Hasan Sajili. Sajili. Mohon abadul api nyata wali hukumnya. Jadi ieu pikeun lahir jeung batin baranana ngaraksa kitu abadul apinya. Kenali kritikin lagi aya. Tah sakitu bae dulu ti simkuring. Boba simkuring aya dina kasalahan sareng abadul api. Mohon dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.